Betul. Siapa ngejatkeun ka kolot kumamun aing jantungan, sae kerahan, berarti teu boga duit ke rumah sakit nage. Kumamun pae, sana kubur. Siapa aing ngomong teh manis sok gagabah pisan. Atuh hampura. Anu mah cong ulin ayo cong nean janda. Ayo mah kada teh tundung ngajakan ulin, tapi neangan janda. Neangan janda ka mana lain? Ilu tuh. Aya di ditu tuh janda mah yuk buat gerak. Yuk buat gerak. Aing mah janda mah usah lakian. Padahal karena janda. Nyamang ayeuna mah di Ciamis teh lobasan kasus. Nah kasus naon gitu bewa ayeuna. Aing mah geus lage teh nyaho berita euy teu up to date. Mongko pan heueuh kuota ning. Beri HP na ge pan. Boro-boro nempuh berita. Emang kasus naon gitu ayeuna keramena. Eta ning anu manggih mayat di kosan. Dina manggus membusuk eta teh. Terus dililit lakban sagala. Oh berita anu awewe tanya anu kamari dasupkeun kana koper heueuh anu pae. Aing eta mah nyaho kamari cek pamajikan, kapan heueuh pamajikan aya kuotaan nih. Jadi rada nyaho nu eta mah. Eta teh kumaha gitu kronologna bel. Bisa dikoperan kitu awewe. Emang asup kitu eta awewe kana koper. Teu apal tak kronologina mah. Da urang ge apal tina HP we geus ibur di mana-mana. Nunggu spiral geura asupna berita sagala. Ih sugan aing sia nyaho eta. Situasina di ditu brok teh tina HP wungkul sia mah. Sarojeng wadul aing ngabejakeun ka aing mah itu nyaho mah. Mun mah ka ditu atuh. Berican kapanggih cenah nya eta anu awewena. Saha-sahana dat cenah teu moal KTP heuh. Sudah aneh aing mah aya ulin teh tara moal KTP heuh awewe zaman ayeuna mah. Apa keur nginaon teh eta di kosan? Ayeuna teh keur diotopsi cenah mah di rumah sakit. Pancan kapanggih heuh identitasna. Ih heueuh sudah aya-aya wae nya. Aing mah bare teh basa di rancah anu dicacag, ayeuna anu di Ciamis di koperan di kitu. Kamari di anu awewe nih anu nabrakan kareta. Aing pokona mah Ciamis mah keur genting we. Cing daguan heula bae di dieu, angek mau heula kopi atuh meni diuk teh meni pisan kopi-kopi acar ya mah. Lah ieu teh geus leuseuh euy nu jauh keneh. Lumayan lah, Dok. Ngantu capek-capek ge kudu semangat nih, da erek numpun nu herang jeung nu semok. Heueuh nyalai herang jeung semok. Wah aing mah da. Ayeuna jonu kitu teh ici bos aing mah. Sok kuda. Atuh kade lupa eta ici bos ya. Heueuh lah lain. Goa teh tara nepi. Riz ari maneh ngajanda teh geus sabaraha taun? Urang mah geus 5 taun nih, ari maneh geus sabaraha taun ngajanda? Ci baru geus lila urang mah anyar keneh kakarak ge 2 taun. Ih heueuh maneh mah anyar keneh nya. Ai maneh eueuh niatan neangan salaki deui. Teuing tah can manggih nu bener lolobana nu sok heureuy tapi da unggal peuting teh sok kesepian ari maneh kumaha can aya niat neangan deui. Kade ai milih salaki teh kudu nu bener ing ke maneh kumaha mun jadi janda deui. Heueuh da urang ge mun unggal peuting teh sok kusorangan, urang teh geus niatan neangan salaki di tapi urang teh can manggih. Geus atuh aya nu cuang ulin we ka tempat biasa sugan we menang lalaki. Nah atuh yuk. Bel kopi. Gila aing. pisan tuh. Oh udud mah da beak. Beak. Si aya udud. Pan urang ge sarua teu meuli ududna pan. Aing ngajaba duitna beak deui. Pake setor. Ih anas aing moal kopi sia masukan aing aya ududna. Ban aing ge udud mah. Beak sore aing pake gadang pan le Persib ning sore. Menang tepi 2-1 jeung Bali. Bali mah eueuh nanaonan tuh dah. Dulu tuh Bang. Kiro jeung si Kasla nya kamarana duaan kitu. Hah? Mana Bel? Kaslay. Cih, heueuh itu kamarana lempang mun rusuh kitu heuh. Gerowan atuh gerowan. Jauh lah. Dok, lai, ieu geura, dia kedeung. Gerowan tuh si Bella. Aing kerusuh-rusuh teh.
Enaknya tuh bayang geran segala. Rusuh dong. Atuh ih batur maek ulin. Ah, si harus we ka mana tuh? Itu ngajak-ngajak bener-bener tumpang terus-rusuh teuing naik kamarana eta. Nek kamarana eta meni duaan kitu teu ngajak deui lah aing mah. Ulin bewa kali itu tuh. Si Kaslay ngajak ulin cenah aya janda herang jeung semo. Mang Bel, arek milu. Dah biasa nama janda eta mah sok keur nongkrong we kieu teh. Janda. Di mana ya janda tuh? Kanya aing pan di dieu mah janda nage karolot wungkul aya ge werang da. Kumaha ieu bel? Ek milu jeung barudak ngangan janda. Ayolah mang cong milu we. Pan di ge karesel, udut ge beak. Terus sekalian cuci mata lah nu herang. Semok deui cenah. Ayo gerak Bel mah. Bisa eueuh manten di teu aja gua teh kieu. Iya, coba eh. Riz ieu maniti isen kieu nya teu jiga biasana. Oh nya kamarana atuh ieu teh kah gagal ieu mana yang laki teh. Nah, tuh aya nama cuang cicing mah heula di dieu. Heeh, di dieu we diu kala enak di dieu mah ieu tariis. Riz emang tipe lalaki maneh nu kumaha? Ya tipe lalaki orang mah loba lah, urang loba kahayang lah. Nu kahiji mah sing soleh, terus rajin ibadahna, nurut ke orang tuana, terus nyaah ka urang, setia ka urang, pokokna mah urang mah hayang nu terbaik weh. Gimana kumaha Lah tipe cowok urang genan teu beda jauh ieu jeung maneh kitu sarua. Kada maneh mah sarua-sarua jeung urang teh kete lalakeun teh sarua deui. Sahabat abet kok boy ge urang mah tara hayang nu babaturan ieu. Anjay, mantap Cap. Taya janda gelis deh. Aya ngaliwat era. Bari teh ku indung dititah meuli cengek euy. Rek nyamperkeun era ya teh. Tidak nyaam nih. Garelis gitu euy, ini bening. Anya. Bel. Ieu dagoan aduh. Aing mah leuseuh ieu ripuh. Sia mah lemah pisan atuh, gua tuh udang. Tinggalin gak aku mang Gojek jeung si Kaslay. Tuh da aing mah ieu mah geus teu kuat bae leumpahna ge leuseuh ieu mah jeung we lah. Ek teh heula mah tinggalkan aku sendiri di sini biarlah aku sok kesepian. Duh, teu tega euy urang mah ninggalkeun maneh sorangan di dieu mah. Kumaha mun aya nu nyuli, teh dikirim geura maneh ka Kamboja. Dia lagi ginjalna. Atuh bae nu honek ngadagoan mah duh. Kaulah sahabat sejati aku. Betah digandong ya ini mah. Ayo duh. Lah manten. Mana atuh lah ieu teh rang da teh, cenah deukeut aing mah. Deukeut tah dihareup ke tinggal lempeng belok kanan belok kiri nanjak mudun. Kayak dirinya. Ah sia mah anjing, nyapegeun pisan aing ngamunin nanjak mudun. Tapi kedang ari demi janda si bohaya teh mah. Baelah yuk buat. Tah kitu atuh mang. Kela. Ieu si Beo jeung si Kido ka mana nih eueuh? Nah kamarana eta barudak heuh. Tinggalin kitu jauh. Ah, meureun si Kido pingsan atawa si Beo. Kumaha ieu ditinggalkeun wae apa kidaguan? Baralik meureun barudak mah diam-diam. Moal mungkin ari baralik malai. Soalna aing nyaho si Kido eta geus lila kesepian sorangan. Jadi mana sok neuleuh wae ieu ning non XXX. Paling ogenan kacapean meureun eta teh. Tapi dah heueuh mang. Kumaha teh ya ditungguan we heula. Geus atuh cang tungguan di dieu ya sakedeung bari ngarehat tuh. Beuseuh lempang. Teh kumaha nya euy, samperkeun ulah nya. Amun teu disamperkeun ieu bisi kapanggieun ku batur. Apa telejog gitu di hareupeuna. Caperlah saeutik mah kitu nya. Eueuh we batur nyaris, ieu teh geus beurang kieu biasana mah geus loba. Heeh pan ting kamarana ieu umat manusia mah ni eueuh hiji-hiji acan nu kada ieu. Riz, nah itu saha tukangan imah jiga nu keur ngintip arurang. Oh nya nah saha itu? Weh, mana saha? Panggilan euy aduh. Jang samperkeun we nang lah Riz. Oh iya sok samperkeun. Berarti Jih, nah saha maneh ngintip urang. Heueuh nginon ngintip jiga aya niat jahat. Eta teh aduh naon? Acis abi tadi ragrag gitu. Milarian nih gitu. Lah maneh mah waduh ngaku we atuh bisa didodet ya ku urang. Aing mah
Awet teh garalak pisan. Mana tuh ngalawan aja. Ente teh abi mah nuju milari artos abi yo, ragrag di mananya tadinya? Jumlah ini tuh lah dia deui bisi didodet. Nyatunya terus ah. Nah mana itu si Kido jeung si Beo teh mah. Balik. Heueuh, nah ieu teh kemarana nya barudak. Aing kalah cangkeul manten di tatadali nagong. Cang tinggal keuna ieu lai bisi manten itu jandana. Nu herang teh. Jelas cang teh lawe teh yuk. Oh yuk. Barudak tungguan deui. Cih, nasi atas di mana beok Kido? Lagi lapisan. Beli digandong nah kunaon eta maneh? Oh na tas di marana maneh Beo Kido. Sugan baralik deui. Iya lai, Mang. Si Kido nyusahkeun pisan, gerak pingsan di jalan ge. Aing lemah pisan sia teh. Buat beo jauh kana ieu. Gandeng lah. Sia Kido, piraku lemah-lemah teuing. Bedang kayak mah geus neuleun urang dan nu herang mah gerajag-jag deui. Geus guat. Pasti hoe eta mah gerak cangarding kayak geus di ditu mah lah. Oh ieu lah. Nah, Ayo yang digotong. Aing mah gagal euy, rekadegetan si teteh geulis teh. Ditu deui era. Duh, hanya. Kira tuh, Bang. Itu si Joni lah, anak pentang kan. Heueuh, nah keuni naon si Joni juga dinya. Siga kunti nungguan ieu. Mangsa penunggu. ulung aja. Samperkeun. Yuk samperkeun aja. Samurkeun. Jon. Heuh. Mana keur naon ieu anak pentang kan? Heueuh, nangin mana Joni? Juga penunggu. Ulung aja. Barudak. Biasa ya ngadom ya aduh, paranas kieu pan. Kabar ieu, mending ngabring. Mau ke sana John. Katanya ada janda di sana. Janda herang. Janda. Ih, buat saya di si teteh tadinya. Galak ya nyarekan ke orang tadi euy. Emang marane yakin rek disabarkeun. Amun yakin mah ji gue tuh KDW bisi garalak ke marane. Garalaknya John. Cih, namanya apal di mana John? Bawa mana geus manggihan teu lah ka ditu. Memeh urang. Ah, bener mana John pro player euy. Ih, aya we, stah gandeng rahasia eta mah, Mang Bojek. Takunan si Kido Beo digandong kitu. Lah, biasa panjon dia si Kido lemah letih lesu. Dia baik pingsan geura di jalan. Ongkoh berat ku dosa deui lah aing nyusahkeun pisan. Beban hirup ge. Atunya Jon lah, urang ekin ditelak ka ditu. Iya, biarin dit. Oh, John aja lah. Sok sini Iya, salaman. Ayo. Hadak mah. Aya wae nya ieu lalaki teh mah pake ngintip sagala padahal mah tuluy we nyampeurkeun ka dieu. Heueuh aya we nu emosian teh. Heueuh dah. Ah, di sini di dia ya mang biasa mah. Da janda nu sok narong-rong teh. Nah, mana kapan di mau usah salai? Nama anak tuh buang sebaralik manten. Si unang hikmana hungkul. Oh, tuh. Oh, duaan tuh. Itu janda teh. Ya terus jangan samperin lah. Kela. Ayo si Kido ka mana nu sengit di wae. Kido ka mana ieu? Ya kan lalu itu aing mah. Dulu itu. Lo. Delo. Video. Hapus lah. Enggak. Enggak ya. Mari. Ichi bos. Iji. Awas. Ininya yang seri yo. Iji 2. Tilo. Cih, heueuh nyalai herang jeung semok. Wah, aing mah da. Ayeuna jono kitu teh ici bos aing mah. Sok hudang. Ulang. Tilo. Keluar teh nu ngelap mata. Iya kayaknya di Teuing tah can manggih nu bener lolobana nu sok heureuy tapi da unggal peuting ge sok Ya atuh panan cak. Tilo. Ya ampunnya. Kesel. Tuh. Surat deui.
Ganteng kali, Jon. Kelak. Jangan ada bergaya mana? Jangan dipoto. Oh, bergaya Jon. Ada bergaya, Jon. Saya siji dua. Untuk kieu kieu Jon. Ganeng kan. Siji dua. Tilu. Heeh, nang ngintip jika nu aya nehat. Oh ya. Biasa sih lah gitu. Gerak. Lah, waduh maneh mah yo bisa didodet urang. Jika ada si Kido. Yang di kieu. Hayang Kido. Beandes. Itu teh asli nabi mah milari artis. Ada yang ngebuat artis. Mulai kabul gitu. Ini lah, ulah. Hadiah deh. Gue ka doktrin bisa beo aja. Malah aing mah bergaul di aing. Siji dua. Kelak. Siji dua. Tilu. Jumlah ini tuh kali deui bisa didodet. Gak, aku kan. Naon? Ngomong deh. Seripan goblok. Cenah guna. Aing mah teh Kelak. Kelak ya coba. Siji beo seri. Siji dua. Siji dua. Kenapa res kemana gitu? Ngesan urang. Ada dapat aja segitu iu mana? Haridang. Siji dua. Kelak. Ih, Soalnya dua. Siji dua. udah aja. Tilu. Jumlah ini tuh kali deui bisa didodet. Sok. Siji. Buka cangong. Dua. Tilu. Cik aing can ge turun. Aya soraet. Siji dua. Tilu. Ih, kadul aing kena kaca, Dok. Ada cakap ini ya. Siji. Dua. Joni di cekrek sih. Tilu. Anjing lila. Jangan lupa like, komen, Dan subret bisa di donet.